Blok Wina mohonnya. Biasa langsung majeng we. Kak bos sebelah. Mana nu kudu dipilih Teteh Wina bager ari ujang sok telat panganten oge bager aduh pilih anu mana mana nu kudu dipilih anu ieu bager anu itu bager anu ieu lincah anu itu manja aduh bingung di pikiran aduh 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 bingung satadina anu hiji kercadangan lamun putus di manehna nu anyar jadi gantina aduh 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 bingung aduh nana pada bela pada suka pilih hiji kumaya jadi kuring nu rayungan mana nu kudu ditamba anu ieu ngajar gancang putusan anu ieu gerak minta putusan aduh pilih anu mana masih di haturan teteh sayang buat yang punya tempat kembali masih bersama keluarga besar Teh Wina panganten aya keneh potol mana nu kudu dipilih nu ieu bager anu itu bager anu ieu lincah anu itu manja aduh pilih anu mana makasih dede sayang aduh 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 bingung satadina anu hiji kercadangan lamun putus di manehna anu anyar jadi gantina aduh 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 waduh bingung aduh nana pada bela pada suka pilih hiji kumaya jadi kuring anu rayungan tiga mari ka ipi-ipi aduh panutan usah mere janji siang wangi Teh Wina ka ipi-ipi ana iraha sini jadi mun urang diparengkeun laksana sasarengan salamina urang puji syukur ka pangeran pinang dijeng kabojangan aduh panutan teteh sayang silih antosan sing percaya api masa dia masih kembali Teh Wina ayo masih boleh teteh dihabisi anu paling lihat ayah ada saya abi gaduh kabogok anyar moal eleh ku nuti payun jagung ageng anu ayeuna jagung ageng sami agengna atuh da geuning sarwana dasar 11 12 ngaku-ngaku na bujangan padahal atas rimpitan anaknya 5 dua kali menangkan lalaki buaya gara-gara gampang kagoda ku lalaki dasar buaya
Teh Wina. Hatur nuhun Teh Tos wae. Wina. Oke hatur nuhun nya tina pangrojongna.